Saya sedang ada di Garut, teman-teman ya. Mapunten. Nah, ini ada di Karangtengah, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, teman-teman ya. Saya sedang jalan-jalan dan nyari alamat Jujun Junaidi, Ustadz Jujun ya. Ma bade tumaros. Ai ka Pak Jujun paling mananya, Ma? Angkatna kadinya teh. Angkatna kana belokan eta anu kan video. Oh, Sekolah. Ya, sekolah. Sekolah SMP. sekolah SMP. Abi mah kalah ka ditu tadi teh, aduh. 4. Atuh, mana teh? Kasat Sataro. Di Bandung. Ai nu nunjukkeun ti Sukawening teh. Ka dieu cenah belokna. Iya tadi Iya, belok iya. Ai teh lepat jalannya. Iya, belok iya cari itu. Iya ka dieu. Lima Anu cinta. iya, tanu iya, kitu nu iya belok. Ti handap, ka kiri ka dieu. Ka dieu. Oh. Itu mata Mama eta Atos. udah itu aya dinya mah. Pas kali itu. Kambangari nu naros ka abi kalimbangan nu nyana iya deui kayak anu jambang mana limbangan mana Ya. ari atas ka ditu tah eta nu angkatna ka ditu limbangan mah itu Nya nu Gunung Kuya itu kan. Oh, ni mayang. Duki teh Mang Duki dulu Oh, Mang Duki Abdi teh pas di Sukawening teh naroskeun cek teh bade ka Jujun ka mana teras ka dieu cenah tuturkeun jalan ieu. Ai tepi-tepi ka ditu. Mana? Karga diem. Oh, nya ka ditu. Itu ke sekolah itu. Anu naon Pasar Sarip, heeh. Lepat cek. Aina kieu tak kieu. kan Ya. dia awi angkat iya tah anu belokan ieu Oh. Tapi tadi belokan deui, tidak belas. belokan teh Ya. Jadi mau ke kiri lagi mau ke kanan. Ya. Terus harus ke teras cek banget mobil teh di caket jalan. Lain raoseun kieu nya mah nya. Aduh. Panas chef. rausena nu kasep gunung Gunung di kota mah da lieur ku kendaraan. Di dia mah Tinggal itu tuh. tiis. Pila. Iya. Oh, atau kecil. Mana pila nu mana mah? iya tanah Tidak hijau boleh bangun tua cingra beli dia. eta bumi pila sakitu eta na nanti lampunanya Wah, aduh ngabarebek Anu eta teh. mun Oh. kapan arti kasep Oh eta teh. Ya. ieu na naon teh geuning nah nu tang 70 teh naon Artisnya tapi disewakeun tapi teh teh. ku anjeunna Oh, ku anjeunna. dangdutan teh temennya wan, Oh tukang. liburan sok ngawur artos gitu Oh gitu da artis teh nya. Tapi make suka baragi meureunnan. Sok bagi ku artis eta tara. ada tebi atuh kasep alhamdulillah nih mana kayu mah da caket atuh Oh neng mah di dinya. Masih saderetna keneh kitu ieu Oh. Nanti Ya. sembaran mas. Neng meni tiasaan ka kanu ieu jalan. Geus buah balikan milarian ieu abi teh milarian naon? Nya Ustaz Jujun ke palih mana cek teh. Belok ijan ieu jan agong teras anu ieu tak pengkol. Geura aya buah geus buah we ieu pamengkol Ya. aya buah. Tadi ambil teh pengkol ka di kasbisna. Ya. Tadi kurilingan. Mau melakan ieu hui atau kangkung itu mah? Hui. Oh hui. Ai hui sabaraha sih panena? Aya bagang di udang dua sasi, tilu sasi. Si hui teh. Oh, suka teh kangkung pada laletik daunna itu mah. Ieu cilemu teh apa? Oh, itu hui cilembu. Oh, loli teh cilemu. Oh. Hui cilembu cenah guys, ieu teh tah. Nu ieu mah hui biasa nu ageung ieu mah. Biasa eta mah wi ageung. Ambil teh naik Pak Jujun mas. Teras Oh, hui cilembu guys. Mantap. Teh ulah buntu bro. Terus teh di mana nu aya ieu ka eta aya. Nya, Ada jadi ada angkat. Itu aya nya. Terus. Heeh. Nanya mudun ke di mana mudun ka bumi Pajujun. Enakeun cenah bejana mah. Oh, ieu mah desa cinta nyaman kalebet teh. Bisa cinta ya. Desa cinta aduh nih. Bila iman desa cinta asli teh. Cinta asli. Memang kan itu Oh. cinta maniknya. Oh, cinta manik benten. Benten. Oh. Cinta manik mah ke kali jalan. Tak iya kaki dua gitu. Oh. Asalnya ke desa cinta. Tapi kecamatan Sukawening keneh. Iya Pak, kecamatan. Kami. Sukawening. Suka nih kita tadi Di nanti kecamatan Karangtengah. Karang Kecil. Oh, terus benten dari Karangtengah teh nama. Kecamatan Pak. Apa anu sudah bagi deui. Oh. Ngomong gitu ai nama
tutup seperti Iya. Loba teuing Sukawuni ngeureunannya da depi ka Cibatu gini. Jadi cari ieu mudun ka handap aya nanti ieu non mana? kecamatan. Kecamatan teh tah. Iya. Kecamatan gerang balik kulon geuning ngemplang gerang kan. Iya. Berarti Nah, kalangkung. tanya itu memang kata teh karena apa ngemplok eta kecamatan. Siap. Iya. Nah, di Jakarta saya terus ke mudun, ka jujur mah. Oh. Yang naik deui malah biru. Ngadek deui mudun deui ngadek mudun. Lain mun nya. Mahatur nuhun pisan nya. Sing sararehat, sing sarukses. Aduh. Neenakeun kieu ya kadayang si Gebis. Karangtengah, Kecamatan Karangtengah. Isin mah belum artis mah. Tadi itu atuh sok lempang. Helmna kalah dibuka. Nya mah. Waduh iya. Gadis kampung cenah aya. Karangtengah, kecamatan yang sudah dimekarkan dari awalnya Kecamatan Sukawening. Wah, ini pemandangannya keren guys, asli. Pegunungan, terus sepertinya di sini mata pencahariannya tuh dari pertanian juga. Tapi kekurangannya signal handphone kurang. Tuh, jadi terasering pesawahannya bagus banget. Dan di gunung-gunung di situ, itu banyak warga juga yang tinggal. Nggak tahu sumber airnya dari mana. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.